lima geus lobana tutulung bae lah dunya ieu jangan loba ge geuningan ditinggalkeun malah mah kurang maot keur teu boga nanaon geus tanyaeun malaikat eta mah langsung surga bae tanyaeun ya tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu geus baca awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasup ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisabkan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apal harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu anu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dihitung kan bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko nang kumaha dan lain ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakak digali doang jelema kabeh ararindit hujan gede jadi kuburan kosong saya kira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ye asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya sergeus dikubur burungan man rabuka cak nyana teh kula can pae ngiuhan lo ka ditanya ngiuhan kula mah cak nyana teh bener dia bener deuh ieu na geus teh naon aduh geus teh malaikat awal agama nya ngageter-geter hadena cak nyana aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nyana geus hujan geus beres datang kan mayit-mayit dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu jadi keurniuhan bolak-balik bae teh malaikat datang ka kesel tah mayit teh kan malaikat bolak-balik bae cek cenah ieu teu nanya-nanya aing endahannya nu nanya malaikat kan tadi sana lah sia keurniuhan ge kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Nya cara ka malaikat teh teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus kapa lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak salamet kabehan ya qawamina lillah tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus